Tukang cengek mah kopet lah. Mendingan kayak tukang bala-bala. Emang bedanya naon gitu? Beli bala-bala, mana dibere cengek. Tapi meli cengek, moal dibere bala-bala. Sok melik pisan sia teh. Bagiran tukang bala-bala kan? Di dia meuli cengekna wa bule ya. Ku urang mah moal disarwakeun jeung tukang jeruk. Ari tukang jeruk mah secara kadar lamun mere ngasaan teh nya sabelah atawa hiji. Momo tukang dukuh paling ke 3 ngasaana. Lu urang mah tah lamun meuli goceng-gocengeun sakieu tanya dibere sakieu ku urang gocengeun. Lamun ngasaanana sapuasna sawaregna hek bae. Aslina gratis ngasana mah ngasaana mah gratis moal tadi bayar sawaragna wa bule nya tah eta nanti YouTube urang wa bule di subreknya ngaranna Idang Firmansyah wa bule di dieu moal bohong mah urang mah disimpenan Pelabuhan Ratu wa bule oke gratis sawaragna ye ngasana mah moal tadi dibayar salam wa bule. Tukang cengek mah kopet lah. Mendingan kayak tukang bala-bala. Emang bedanya naon gitu? Beli bala-bala, mana dibere cengek. Tapi meli cengek, moal dibere bala-bala. Sok melik pisan sia teh. Bagiran tukang bala-bala kan? Di dia meuli cengekna wa bule ya. Ku urang mah moal disarwakeun jeung tukang jeruk. Ari tukang jeruk mah secara kadar lamun mere ngasaan teh nya sabelah atawa hiji. Momo tukang dukuh paling ke 3 ngasaana. Lu urang mah tah lamun meuli goceng-gocengeun sakieu tanya dibere sakieu ku urang gocengeun. Lamun ngasaanana sapuasna sawaregna hek bae. Aslina gratis ngasana mah ngasaana mah gratis moal tadi bayar sawaragna wa bule nya tah eta nanti YouTube urang wa bule di subreknya ngaranna Idang Firmansyah wa bule di dieu moal bohong mah urang mah disimpenan Pelabuhan Ratu wa bule oke gratis sawaragna ye ngasana mah moal tadi dibayar salam wa bule.